Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan sifat-sifat jalma anu baris kenging kabagjaan, anu baris kenging kauntungan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dugi ka ayat 11. Eta ngajelaskeun sifat-sifat jalma, karakter-karakter jalma, ciri-ciri jalma anu baris meunang kabagjaan. Disebat ayat 7 nomor dina ayat ieu teh nya. Kahiji qad aflahal mu'minun, pasti bakal menang kabagjaan jalma anu sifatna anu akhlakna teh iman. Jalma anu iman yakin ayana Gusti Allah, yakin Gusti Allah teh ngajadikeun malaikat, percaya yen malaikat teh aya sok sanaos gaib, percaya ayana kitab suci yen eta Al-Quran teh dawuhan Gusti Allah, percaya yen Nabi Muhammad teh eta teh utusan Allah, percaya ayana poe akhirat, percaya ayana poe akhir, di akhirat teh aya surga aya neraka, sarta percaya jeung narima kana ayana qada jeung qadar, katangtuan Gusti Allah. Tah anu kahiji sifat budi pekerti, akhlak, karakter jalma anu bakal meunang kabagjaan teh kahijina iman, jalma anu iman. Nu kadua waladzina hum ala sholatihim khosyi'un, jalma-jalma anu dina sholatna teh khusyuk, rendah hati, fokus ka Gusti Allah, ari carana praktekna khusyuk, keur waktu sholat teh nu dipika inget teh Gusti Allah, keur waktu sholat teh sing inget ka Gusti Allah. Salajengna bacaan-bacaan sholat teh dipikirkeun, jadi pikiran jeung hate nuturkeun marengan kana anu dibaca, tah eta teh khusyuk. Tah eta nu kaduana waladzina hum ala sholatihim khosyi'un. Anu katiruna waladzina hum anil lagwi muridun, jalma anu bakal meunang kabagjaan teh jalma anu bisa ngahindar, ngajauhan tina pagawean anu lago, nyaeta pagawean anu sia-sia, anu teu aya gunana, bahkan bisa jadi dosa. Contona cariosan jorang, cariosan jorok, atanapi oge perilaku anu mawa ngadorong kana syahwat, tah eta teh lago. Jeung loba deui pagawean-pagawean nu saenyana eta teh eueuh mangfaatna kitu nya. Tah jalma anu bakal meunang kabagjaan tah nomor katiluna nyaeta jalma anu bisa ngajauhan tina eta pagawean-pagawean lago, pagawean-pagawean anu goreng. Anu kaopat waladzina hum lizakati fa'ilun, jalma-jalma anu migawe anu mayar zakat, ari zakat teh ngasucikeun. Di antawisna urang ngasucikeun diri teh anu bentukna ku harta disebatna zakat. Contona aya zakat fitrah, aya zakat
dagang, aya zakat pertanian, aya zakat peternakan gitu nya. Tah bagja jalma-jalma anu mayar zakat, ta anu umum mah nu sararea bisa zakat fitrah gitu nya. Salajengna anu nomor kalimana waladzina hum li furujihim hafizun. Jalma-jalma anu bakal meunang kabagjaan teh anu ngabogaan sifat, ngabogaan karakter, budi pekerti gitu. Nyaeta anu bisa ngajaga kana kemaluan. Boh lalaki, boh awewe jaga eta kemaluan teh cara ngajagana teh ngajaga tina pangharaman. Pangharaman teh zina eta haram. Nemong-nemong eta kemaluan ya. Boh lalaki, boh awewe nemong-nemong kemaluan, pedah ngabogaan kemaluanana hebat badag mun hayang di temong-temong dosa eta teh. Pedah boga kemaluanana alus upamana bisa pikabitaeun jelema ditembong-tembong ngabibita, tah eta teh dosa. Jalma-jalma anu bakal meunang kabagjaan nyaeta jalma-jalma anu bisa miara kana eta kemaluanana. Waladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kajaba ari jeung pasangan hidup mah salaku suami istri atanapi kapungkur oge aya hamba sahaya anu hasil tina rampasan perang ku pimpinan dibagikeun ka para prajuritna. Famani betago wara'a zalika faulaika humul adun. Maka sing sajalma anu neangan deui di luareun eta lain jeung suami istri kalakah ngalakukeun salingkuh zina, ta eta mah geus ngaleuwihan, geus ngalanggar kana aturan-aturan Gusti Allah. Salajengna anu nomor kagenepna waladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jalma-jalma anu baris meunang kabagjaan teh nyaeta jalma-jalma anu bisa miara kana amanat. Apan urang salaku hamba Allah teh aya amanat ti Gusti Allah. Syariat agama Islam teh amanat diamanatkeun. Yeuh kami nyeun syariat salat diamanatkeun sok aranjeun salat. Aya amanat parentah saum dina bulan Ramadan. Tak urang ku Gusti Allah diamanatan dipasihan syariat. Aya deui amanat teh antara jalma jeung jalma ya. Gitu pamarentah diamanatan ku rakyat supaya ieu ngurus nagara gitu. Diamanatan ku rakyat kade tah anu jadi pejabat teh ulah hianat sabab eta jabatan teh amanat gitu nya tinu jadi rakyat gitu. Nya kitu deui dina pekerjaan-pekerjaan anu disebut bendahara, anu disebut usaha neangan dana, tah di mana diamanatan dibere kepercayaan tah eta anu diamanatkeun teh anu dipercayakeun teh ulah dugikeun ka dihianat, tah dihianati kitu nya amanat. Bagja jalma anu bisa miara amanat oge janji wa ahdihim janji. Pan aya janji boh urang janji ka Allah, contona nazar. Nazar teh kudu dilaksanakeun pan janji ka Gusti Allah nazar. Atawa urang janji manusia jeung manusia. Contoh pinjam meminjam. Namut artos geus ditangtukeun iraha bade mayarna. Tah eta teh ulah jalir kitu nya.
Teras deui contohna aya jalma anu ngahitbah ngalamar lalaki ngalamar awewe ari pek teh upamana geus ngalamar teh terus teh ditikah-tikah. Nah eta teh hianat ya jalir tina janji. Geus tangtu dina kahirupan masyarakat sok seueur janji-janji nah janji jual beli kitu nya geus ditangtukeun iraha-irahana jeung harga-hargana. Nu terakhir nomor ka-7 waladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Jalma-jalma anu bakal meunang kabagjaan teh anu bisa ngajaga kana pirang-pirang salat. Ari salat teh geus ditangtukeun waktuna. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Saestuna salat teh pardu nu 5 waktu teh waktuna oge tos ditangtukeun. Ta salat anu pangsaena teh dina awal waktu. Ta ieu 7 nomor ieu 7 poin ieu nyaeta 7 sifat, 7 karakter, 7 budi pekerti anu sae. Tah upama ku urang diamalkeun teh ieu teh bakal kengeng surga Firdaus. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ta jalma-jalma anu tos disebatan nama sifatna anu 7 nomor teh bakal kengeng surga Firdaus. Surga Firdaus teh surga anu darajatna pangluhurna. Jadi sanes hungkul keur para nabi. Gusti Allah Maha Adil sok bae. Sanes para nabi oge sok sanaos umat seperti urang asal bisa urang nohonan kana anu 7 nomor ieu ta urang teh ngabogaan hak pikeun jadi ahli surga Firdaus. Sakumaha anu surga disebatan aya 8 ngaran surga. Ta surga anu pang luhurna darajatna nyaeta surga Firdaus. Ta penjelasan tafsir Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 dugikeun ka ayat 11 parantos didugikeun salajengna urang di aos deui Al-Qur'ana sasarengan. Bismillah